yang hitut. Wah, buru panglima, buru kocok-kocok yang betengah. Siapa kuda? Sing hitut. Ayo, dikit ya. Orang yang hitut ya. Ya, kuda, ulang hitut. Dibawa bagasna. Wangi mah. Mana tuh si bos aretana? Tuh, si bos aretana keur nguseup. Ayo ya, coba sampeurkeun. Lihat tuh. Berikan sekarang nih. Kare. Bos, ya. Aya challenge bos ya. Kamu bos bisa ngahirup ieu, urang dibere duit 100.000. Naon si eta teh anak kuda? Lah, pokokna mah aya we bos, ieu mah seungitnya panglima. Heeh, mantap pokoknya mah. Ya, sok burung ka dibere duit 100.000. Oh, bawa tuh anak kuda. Aing wani aing 100.000 malah. Sok udah enggak usah. Enggak. Ayo bos areta kunaon jadi kitu juga zombie panglima. Ih, sengit naon mun bau-bau tai kieu yo. Mau atuh bos eta mah bau tai da eta manang hitut urang si panglimanya. Goblok siapa? Naon dirasa kehet? Itu. Naon dirasa sia kunyuk? Oh aing ngantungan hitut dina keresek. Luas nu edan geuninnya. Kos-kosan. Baradeyo. Aing disuk-disuk can pai wae kos-kosan. Aing kudu kumaha nya? Kos-kosan. Tuh aja mah kawarkeun ah. Bade kos-kosan? Ngekos. Moal ngekos abi mah gaduh bumi. Ih, sanes kos-kosan kontrakan ye. Kos-kosan ieu. Dujang mah ya jang. Nu kieu mah lain kos-kosan. Ieu mah kokosan. Eta we pokona mah. Eta ya duit atuh ya ami teh beak. Teu gaduh acis ayeuna mah jang. Ih, make teu boga duit atuh. Geus lah ya. Anjurkeun we sadar resek. Sok atuh jang ari dianjurkeun mah. Sok. Oh, nuhun atunya. Ya, duit sama isuk we. Oh, atuh nya. Kayak anjing ka dieu. Kayak mau ingat. Kos-kosan. Anjir. Itu barudak kemarin bola. Aing asa yang miluan. Barudak. Aing miluan atuh euy. Ayo panglima, ayo. Ayo. Urang bahan mana ya? Aji tuh. Si panglima ka mana ku aing dititah dagang kokosan teh euy. Tuh, geus buri teh lah teh si panglima euy. Saya sora ieu euy main bola tong euy. Buat si panglima kitu euy. Bener si panglima. Kita dagang teh. Ieu dagangan ditunda di dieu si kehet. Panglima. Adi yang mana panglima? Loh, ieu kumaha dagangan kakak ditinggalkeun kehet. Aing. Sia kehet dagangan kakak ditunda kieu wae sia kagabah kehet. Atuh datu payu anak kuda tadi kan. Payu-payu dianjukeun. Ai panggil dianjukeun kunyuk sia lu ya angot. Asa anjukeun ah. Teuing geus masalah liwat anak kuda. Makat kutu payu ku aing dianjukeun. Deuleu eta kajang masalah liwat sia dianjukeun kehet. Aduh sia aba dagangan ditunda siapa deui para radu pisan kehet. Atuh datu payu anak kuda. Lain kitu kehet ai dagang mah sing bener. Ai sia pusap. Atuh. Pusap kehet naon kakak kagituan kehet. Ieu push up. Pusap lu bener kehet. Atuh anak kuda. Loh, aing ieu bangkar ieu aing dagang kos-kosan teh. Loh. 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내겐 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 따뜻하게 Masa wow, budak eta teh masuk ngajailan urang. Sah eta teh euy. Nah sawaw urang teh ka mama eta teh euy. Anak muda, yuk emak yuk. Emak, kapan jalan? Malabi kitu nya. Aduh, si emak euy. Anu sok majegal we urang basa eta mah. Mak, cager mak. Aduh, si emak euy ya mak. Alhamdulillah mak urang mah ayeuna mah. Cager mah geus sukses mak euy. Mak cager tuh mak. Katempur masih gak gering mah teh euy. Kunaon mah gering mah? Emak teh anak muda, piring dompet. Ya, anak muda pinjam heula 100 atuh anjir. Wah, si emak mah anggar we eta kana 100 lagi. Bukan teh mah anyar panggih teh atuh rek berubah mah. Atuh eta mah anak muda. Geus ciri khas emak. Itu aneh-aneh. Aya henteu.
Si emak eta aduh atuh mah aing mah. Berarti ieu mah ya kurang di injaman mah ya 100 mah ya. Aya 100. Ieu mah ya. Tah, gitu atuh anak muda. Hatur thank you anak muda. Kayak inget digantiannya. Heeh sok malah eta mah mere we ka emak kop lah. Ulah ting digantian mah. Atuh alhamdulillah sinarion anak muda euy. Wah, biasa lagi sok bager. Mah, urang rek tuluy nya. Sok sok. Heeh, sok. Nuhunnya. Yuk. Duh, nah si anak muda dari masa 10.000 lain 100. Anjir. Hei anak muda, 10.000 iya mah. Tuh, temu kok mana? Udah main. Bos. Ya, eta dina pipi teh aya leungit tah. Mana anak muda? Eta dina pipi nu belah kiri tah gebug tah. Eta tah bos, yang kena pindah ke atarang. Bak, Dulu eta ka katu beunang, eta pindah tah kana ieu bos, bak bos. Goblok lo kita tuh. dulu kita ke ketemenang di. Tah bos, kada sungut pindah. Bak atuh bos. Bak. Aing musim kan bisa leungit teh. Ieu tah, kalau Kang Wir bos dina banget bos, bak tah. Kunyuk teh, kalau muter kieu geuning. Dulu si bos. Anak muda, banget aing asa barabeuk kieu anak muda. Kunaon anak muda, Panglima, kalau sadari kitu geuning. Henteu bos. Eta bisa ulah mah leungitna geus paenya. Beunang nya. Aya bos ya puntennya. Si karehet kunaon kitu banget urang gitu nya.